maksudna ngabelaan pamajikan jeung anak datang ka kesangan eta kesan nu nyek celek hiji bae ge bakal nyaksian di akhirat. Teridoeun kesang lamun salaki diasupkeun ka neraka lantaran nyana jadi saksi. Di akhirat engke loba salaki nu endek di ka nerakakeun dijagaan ku kesang. Cak kesang Gusti abdi terido mun lalaki ieu di ka nerakakeun. Naha cak malaikat lantaran kula saksina nyana ngadorong sapeda dagang dangdeur dagang sampe cau jeung sajabana datang ka luat layat kesang kula saksina ngabelaan pamajikan jeung anak tanpa pohara jasa dan wantak lamun urang usaha bisa niatna atuh ganjar